Raksa Art Production. Saha? Abdi. Kadia buka gerak, mangga kalbet. Si Neng. Raksa Art Juga Production. Mangga itu kadinya calik. Mak, Sangsa gelis. abdi nyalira. Oh, nuhun atuh. Ini anjing keneh, barang teh jika namtos ageng tepat tulangan teh nya. Dara? Mun mah. Oh. Desang tong raka kadi. Rumah winter ngejura repot bulan sekol. Bade di Parios. Anu kieu itu ibunya. Kumaha kitu ya? Teu aya jami anu sanes. Nah, kok gitu biasana ge seueur atuh pasien-pasien ibu ka dieu. Anu bade dilereskeun etanana bobotna, bade disangsurkeun. Seueur biasana mah ka dieu mung kalesan dina dinten ieu mah seweng kitu. Nya nuju sepi. Mohon. Kinah sate acan nyeres ibu. Hoyong dirapihanna pintuna ulah sana aya jami ka dieu. Nah, mah kedah dikunci pantos segala rupi. Kitu sayos rapi we heula. Ieu mah kanggo empat mata begitu. Kitu mangga keke antasan. Ieu mah pasien teh kieu mah kayak jeung kudu nutup pantos. Wah, ieu budak teh. Wah, keke. Gelis mangga ka dia. Nah, calik. Cobi, ayeuna teh kumaha ieu teh bade di Parios ku ibu atawa napi kumaha cobi? Bade aya pisaureun naon ka ibu nganggo kedah ditutup panto teh cobi. Margi kieu ibu abdi teh nya ngarumaos gitu ngangkan ka ibu we kitu nya urang. Aya kan sanes mah teu wantun Sanes pan kagungan caroge sanes? Semua kagung. Nuju angkat ka mana ayeuna caroge teh? Mawi menuju ka Palembang. Oh, ka Palembang. Teraskeun atuh sasaurannana. Parantos opat sasi di Palembang. Parantos opat sasi. Nah, terus kieu ibunya mal isin gitunya di Ada isin da biasana atuh neng istri, atuh ibu awewe, atuh sami bae kunaon kitu. Cobi mangga saminya. Sami mangga ya. Sok sasauran ka ibu. Kieu ibu abdi teh ngaraos gaduh dosa oge gitunya da pun lancik mati aya pa menuju ka Palembang. Tah nalika kapungkur abdi nuju gadis kitu kapungkur gaduh kenalan. Kenalan istri. Sanes pameget. Oh, pameget. Mun itu janten tos paheut papari janji sareng anjeunna nanging pangeran teh aya ieu teu ngajodoh marengkeun. Mun teu marengkeun kitu sareng anjeunna. Nya dugi ka henteu laksana. Oh, teu laksana jantennya terus kumaha? Asa abdi teh nikah di Salekanu sanes. Oh, nikah. Janten itu mah teu kawan garwa. Luka atuh da anjeunna teh aya we ti ka Teu aya. Pasangan neng teh. Anu dipika cintaku abdi teh aya. Da abdi ngagaduhan caroge Kang Dayat teh. Oh, Dayat dina Hidayat. Janten abdi teh nikah deui. Nikah rencangan anjeunna pisan di nikahna teh. Waktu istirahat teh. Ayeuna teu kapungkur teh kitu nya. Terus Janten tos ngadua kalian sareng ieu kitu Bu. Janten anjeunna duka uih ti mana atuh dongkap teh ka kampung kitu nya ka daerah mun ka daerah anjeunna pribadi. Ari abdi tos arengkeun dipirak deui tah saroge rencangan anjeunna teh. Oh, janten kure rencanganana teh neng teh dipirak teu lami. Terus rarandaan gitu. Terus kitu ayeuna Teh gaduh deui saroge. kawan deui saroge. Juragan miharja anu pangkaya-kayana pangina di buku uninnya lah eta mah Tuh aya dua teh aya tilu jogan miharja anu dayu teh ane. Sapu eta mah gelis. Mun ieu mah tahu anjeun atuh. Tuh kitu asalnya Terus kumaha? Nanging ibu da lami teu laminya atuh maklum istri sareng pameget tapi aya anjeunna atuh. Kumaha teh kitu kitu ngaraos kasepian. Oh, kasepian. Nya anjeunna teh
diajak ku abdi teh seolah-olah hubungan Saha teh, deui. Ieu hidayat. Oh jantan tepang deui kitu. Mohon. Yang ngajakeun hubungan akrab sareng ayeuna teh Bu, abdi teh Salami tuang raka teu aya. Terus kajantenan teh abdi teh janten kieu ibu tuh. Tos apa sih? nyata kitu bobot teh sanes ku tuang raka. Sanes janten hasil karya ieu mah menasaran Kang Hidayat ibu. Ari teh bobot mah atuh bade dikumahakeun deui. Terus ayeuna maksad neng teh bade kumaha ka ibu teh. Ieu mah di bujeng engalna wae ibu. Abdi mah supados jasa gugur we kitu tah ibu. Gugur. Yang digugurkeun kuda isi. Auzubillahi min dalik gelis. Ibu mah ampun paraun. Nepikeun ka kudu ngagugurkeun mah. Yeuh dangukeun urang teh yeuh kedah sumujud sumungkem ka Gusti Maha Suci teh nampi kana sagala rupi takdir ti Gusti Maha Suci tah di dieu nu mawi istri mah kudu pengku kudu lungguh kudu timpuh kudu tetep teguh iman Islam urang da pameget teh lamun teu dilayanan ku urang moal pieun bisa ngalakona teh ngalangat hormatan urang tah di dieu nu mawi istri teh kedah aciga benteng pertahananna kateguhan iman teh kedah ageng kedah kana tah ari geus dieu kumaha tanya emutan ibu mah kieu geus hiji neng teh parantos dosa mang nyelewerkeun kanu jantan saroge tah tos hiji dosa tanya teras ngandung ieu teh murang kali naon teh darah daging anjeun nu dikandung ku anjeun teh ayeuna bade digugurkeun tos dua dosa ieu murang kali mah teu tulah dosa anu dina lebet kandungan mah tuning suci da anu dosa mah ibu ramana ari ibu mah nu sanes biasa ngagugurkeun kitu ari kanggo ibu mah teu biasa lir ibarat polisi anu terang hukum undang-undang hukuman ngajalankeun pelanggaran kana undang-undang eta yeuh eta naon teh nu urang mah hukumanana teh janten lipat dua atuh ibu kena kitu ibu teh terang dibatal di haram keur naon ibu teh make ngajalankeun 5 waktu lamun ibu rek ngajalankeun anu ingkar tina papagon agama eta teh anu teu kinten awona geulis anggur ayeuna mah tampi we nu naon tumampi kana takdir urang dabongan urang geus hilap ayeuna mah anggur mah dipiara bae ieu kandungan teh sing dugikeun ka ngalahirkeunana atuh urang teh entong bujug-bujeng jami Gusti Maha Suci teh naon tari kaosna teh ageng hampurana asalatan urang tah ayeuna mah di mana tuang raka sumping paksa baraka teh piraku sugan ari urang parantos naon teh serah bongkokan mah ka tuang raka make sareng bade dipahala geulis teh tah tidinya urang ngayakeun babadan tenan kumaha pisaeunana ibu mah ampun paralun teuing sieun katulah ku pangeran nepikeun ka kudu ngagugurkeun teu aya ti dituna ibu mah ulah geulis ulah kitu sing sadar bagus ari kasieun abdi kitunya anjeunna angkin dongkap ka dieu ningal abdi patuangan terus ageung kieu sok sieun di kumaha teh kitu ibu sok sieun di pahala atanapi mun diisin kitu tah sieun ari pangemut ibu mah juragan miharja teh parantos sepuh piraku dugikeun ka kitu asar urangna wakta balaka sarah bongkokan naon anu bakal ditibankeun ka salira kudu ditampi dabongan kalakuan neng anu kitu sareng kedah nyuhunkeun pertanggalan waler ti anu ngabobotan neng nyabuktosna teh hidayat ayeuna ka mana teh hidayat ka duka atuh ka mana anjeunna mah da maklum jalmi kitu atuh ibu mata tulis ari jadi istri mah kudu pengku kedah tebal iman ulah nepikeun ka ngalajoran su kena urang naon kasepian anggur mah jeung kini mah kitu matak naon ngaos netepan dina urang nuju kasepian teh eta teh malahan mah naon ngayakeun hikmah ti pangeran eta teh malah munajat urang ka Gusti Maha Suci Gusti abdi teh mugi ditangtaingan diteguhkeun iman Islam abdi ayeuna mah malihan ku ibu urang pasian landong we urang parios nya urang pasian landong ieu omat ulah nepikeun ka diruksak kandungannya popeujeul geulis ibu mangga geulis mangga
teu ngarti sanajan bari jeung anjeunna ngarontok kana lahunan leuwih teu ngarti ieu teh. Coba atuh pikir ulah disaruakeun jeung batur. Ari batur mah ngabogaan pamajikan ngora teh. Meureun sangkahana teh ngan ukur sarupa. Hayang kadinya anu dasarna plesir mungkul. Tapi keur bapak mah lain. Maksudna supaya aya keur pangeusih imah. Keur ibu rumah tangga nyata selaku padaringan. Tak itu. Ayeuna bapak ini kaitu kade usaha itu leun keur kapentingan sorangan. Leuwih hati-hati, leuwih taliti mikiran lantaran geus boga kabeungberat dada. Nyata anjeun sifatna sabab sok tilang barak bisa naikeun harkat jeung derajat anjeun mah atuh ulah-ulah nepi ka aya bejana kakurangan. Da sanajan aya paribasa Allah ulas asih ka makhlukna naon sakahayangna bakal dilaksanakeun ari bangusana teu menta mah moal mere. Tak itu nu dimaksud teh supaya ulah nepi ka kitu itu banding punyaah ka pamajikan teh. Tak itu. Ngan ayeuna kumaha ieu rasa anjeun lamun geus kieu. Da ieu mah teu bisa diputuskeun ku bapa sorangan ieu mah. Segala rupi kalepatan abdi nampi. Kami bapak teu aya kasadaran kabukarasna. Sade atuh nu bade ngahampura lintang si bapanya dirata. Ai keur bapak mah salah lamun jelema geus ngerah geus minta dihampura teu dihampura ieu salah pisan. Sok komo lamun mulangkeun da paleungkeun nepi ka neungelan upama ieu geus lain cara. Geus eueuh eta cara kitu teh. Ieu mah anjeun boga perbuatan kitu anjeun tanggung jawab sorangan. Ngan sanajan bari jeung kitu. Da anjeun teh boga keneh kolot. Raksaat Bapak Sukra, Production. Ibu Acah aya keneh. Jadi segala sesuatuna keur bapak teu bisa bertindak sorangan. Sanajan bari jeung geus anjeun teh ngaku salah malah ceuk nu saejeun ingkar tina ajaran agama eta mah teu nanaon. Da ieu mah lautan hampura aya kalimat innallaha ghafurur rahim. Asal minta manusia dihampura Allah pasti dihampura 100 kali kitu. Tapi ulah ninggalkeun ai cara kakolot masarajan bari jeung Bapak Sukra teh umurna leuwih ngora ti bapak eta teh mitoha jangan wajib sumujud semua mah rek nanyakeun aya urang musyawarah jeung bapak jeung maatak genjeungna ieu teh si kipu teh ka mana deui atuh. Jadi gunungan ini cuti ka Udi. Dasarnya eta atuh aya jelema mah teu bisa ku kituna meureunna. Da inget bae meureun aya ka pamajikan jeung ka lembur mah. Tah ayeuna mah kitu bae. Nya. Jadi teu bisa mutuskeun lamun cara hukuman mah, tapi ari ku akanya ku bapa mah dihampura nya. Tah kitu geus ngan peda keur nyumponan hartina mah. Naon teh mata umum hayu we eno urang musyawarah jeung bapa. Nya eta ka Bapak Sukra teh ya. Alim Pak. Alim. Bapak nyalira wae ka ditu sawios alim mangantosan ieu Pak. Jadi mung boga aya rasa era mah jeung kasieun. Heueuh teu naon atuh nya kitu nya teu naon. Dagoan di dieu. Ngan hati-hati ieu nya ulah nepi ka 2 kali ieu nya. Ditinggalkeun ieu nya. Mangga linggi. Geuning eneh. Mangga cali. Bade peryogi ka saha kitu mah? Di bujung ayana wae kitu bade peryogi ka ieu Kang Hidayat. Oh, Hidayat. Bade naon kitu? Teu aya pentingna kitu. Hari ieu teh sahana ieu? Beuceul lanceukna. Oh, rakana Kang Hidayat. Nya ari kitu bade aya peryogi naon? Harusnya aya ieu sawios ai ka sadarek sama Aldim bade terus terang gitu moal di dinding kelir deui kitu nya teu isin-isin margi da ieu teh perbuatan rayu euceul anu parantos naon ngotorkeun kana diri abdi
Oh. Margina ieu teh kumaha pertanggung jawab anjeunna abdi parantos ka jantenan ieu. Oh janten anu ngabobotan neng teh, anu ngahina ka neng teh, pun adi, nyaeta Hidayat. Pawatos teuing. Da ece ge awewe geulis pek diuk di dinya. Dagoan di dieu nya, engke datang Hidayat ku ece rek dipapagahan cenah dikawin. Dagoan tuh di tengah imah gitu. Mun mangga Karunya teuing. Hidayat. Teu sangka anjeun boga kalakuan kitu. Boro mah sumuju sumembah ka anjeun teh, babakti ka anjeun teh luar ti biasa rarasaan. Sieuna ku salaki baktina ka salaki. Iku mugi disabarkeun atuh Gusti. Mana rangsel teh itu rek init tapi mana Rangsel naon? rangsel atau mun biasa tes di bawah gua kan? Gaduh perbuatan naon engkang sapengkereun abdi ka. Hah? Ari jadi lalaki mah blak-blakan, aya paribasa lalaki mah kawasa. Rek 2, rek 3 asal kaparaban, asal kapakean. Nah, bedik kadinya engkang nanyakeun rangsel rek mah. Montongan les, Hidayat montongan les. Tapi Akara kuring buka mata. Sumuju sumembah ka anjeun teh, mi Gusti ka anjeun teh rarasaan kurang kumaha. ahai ti kumaha berang-berang. Ya, maneh ka urang teh nyalinung ka geulung. Cing tahu diri atuh. Kumaha itu jadi berang-berang ngimpi ieu kumaha itu? Boga perbuatan naon coba? Aku terus terang. Perbuatan naon Pak? Engkang biasa sok jual beli mah tangkang ayeuna rek ini teh nyageun rangsel. Geura itu. Coba. Kunaon atuh jeung patot-patot gitu. Paribasa da maneh mah init aya perlu. Edek ka ditu rek babaturan nguruskeun barang. Nguruskeun naon? Rek jual beli motor teh. Jual meuli itu meureun beteungna tugas burayut. Heeh. Aya awewe nyusul-nyusul. Burayut. Sok ayo. Geura aku. Saya mangon teh era ieu. Serahkeun teh suka. Aing teh geura-gerakeun Hidayat. Ya Allah ya Rabbi kumaha teh? Sangka mana boga kalakuan gitu. Isu-isu. Kenapa dimodalan ku inung ku bapak kuring teh? Geura-gerakeun poe ieu. Nya naon? Tilu teh suka ya. Aya. Anterkeun Hidayat anterkeun. Aya naon tadi? Tinggal Aya di buku naon? maneh. Hmm? Di tengah imah aya saha? Neng. Tuh, geura tinggali ku maneh. Eta saha? Is kiheula. Eta saha? Geura serahkeun. Perlu ngomong heula. Meh mereka putusan mah kudu ngomong heula. Saat Hayang production. balik serahkeun, hayang balik anterkeun. Jadi jadi. Ya naon ratna ieu mah? Kumaha itu pertanggung jawab kaum ka abi atuh kan? Ulah ngangsa kadar ieu lalaki teh keur hayangna humpul hehe. Ieu ulah jadi lalaki mah ulah habis manis sepah dibuang kang akhirna engkang tanggung jawab. Coba abdi geus menung kewa beuteung kang cu leos awas mikeun naon ka abdi teh? Ai kumaha si mari teh ngaruntageun rumah tangga urang di dieu. Abi man teu pisan-pisan ngaruntakeun rumah Kita tangga. usaha di tangga dieu. Ngan hayang pertanggung jawab akan kumaha keur ka diri abdi. Dengekeun ieu kumaha ieu? Karena ieu lain perbuatan kang sorangan tapi perbuatan anjeun. Mana kitu ge geus tanggung jawab resikona anjeun. Ingat ulah jadi ngaruntageun rumah tangga sih ha. Ingat engkang. Kan ieu teh darah daging engkang kene engkang. Urusan. Ini Hidayat. ada ngacokeun maneh. Saupama dengan sakadare ngarugi diri abdi engkang. Ah, Ulah dianggap ting sampah masyarakat atau martabat wanita singkang. nah atuh maneh beunang diledek. Berarti ieu perbuatan maneh anu kudu ditanggung jawab teh kumaha? Ini. Ulah dede. Teu urusan gitu maneh. Pan boga salah ge maneh teh. Memang rumaos abdi ngagaduhan salaki. Tapi panji teh sanes kahayang abdi ngumpul engkang. Kahayang urang duaan. Karena kayang duaan tapi jelas ieu maneh ieu. Nu boga Tapi pokal. teh kurain ke di apa beda. Oh iya. Tapi iya. Itu pukul anu datang. Ngaruntakeun rumah tangga batur. Bener. Karena kau ge kawin keur sono kene. Menang meuli-meuli si anjing ka hari itu. Enggak. Nah, engkang apuna cenah teu boga pamajikan. Nyingka hari itu ah.
Tati pamajikan urang mah Tati tah anu satia satuhu ka urang aya di imah keur mah geulis majikan urang teh. Emang ieu lalaki hidung belang teh. Sia mana sia ini? Hidung belang, hidung Mani deui belang. awewena. Coba pikiran mudah-mudah lalaki batur hingga ka ditu. Ya lamun cuma ngomong mah mudah-mudah di hidayah tah. Bawa we beteung-beteung maneh teh mah kitu ini. Tuh tingkang we pemangkang teh nyaah kata ti teh nyaah. Yang dianturkeun. Aturkeun ka mana deui? Dodoh nyaah. Eta cingkang mah teh nyaah geuning kang nyeleweng. Piraku teh nyaah sakitu ungar rek gugah pan sok dipangku naon kungkang teh dipangnimakeun rek siram oge kurang kumaha kang teh nyaah. Deudeu asik cinta ucu cinta kang teh. Tapi engkang mah amang nyelewengkeun deui ka abdi. Eta mah angape ngimpi engkang mah jeung kitu mah. Eta lain perbuatan engkang. Is lain. Sakali dia abdi ngahampurang kang. Demi cinta abdi kang kang. Abdi segede duriat sanyana mah kang kang teh nu matak sagala. Menta modal ka kolot mi Gusti kang kang. Abdi teh namplokeun kacintaan dengan kang kang. Nganti semet ayeuna kaharep engkang ulah rek nyeleweng deui kan. Aduh, nah, sana teh moal. Sing nyaho atuh kana hate engkang pang biasana ge tara kieu gang teh tara. Tuh, geulisna pandenna teh. Kamu mah. Rayuan maun ge pang nyelewengkeun deui gerang. Make jeung rayuan mah. Pangku bukan bangkunya, bangku deudeu. Janji moal deui nyelewengnya. Moal. Moal nganyerikeun deui. Moal ini tentang poe ieu rek cicinge di kamar enak rek merem. Hayu atuh. Ayo. Gusti nu Maha Suci. Karaosna mah ku diri abdi pribadi. Jadi jalma anu durhaka. Mak kalawan bapa. Rumaos ratna teh jadi jalma anu dosa. Kasalaki abdi rumasa mang nyelewengkeun. Tapi anu ngarasa mah lain batur diri abdi pribadi. Ngan tibatan abdi nanangan wiwirang. Ieu peso pasti anu bakal nyabut nyawa abdi. Mak. Papa hampura abdi, Pak. Hei! Kunaon ieu teh? Saha anjeun? Kuring nu bakal ngabelaan anjeun. Sabab katempos kajauhan. Nama-nama besok juga anu putus asa. Kunaon? Soalna anjeun mah ulah hayang nyaho urusan pribadi kuring hirup jalma anu durhaka. Kuring percuma hirup dalam dunya dengan sakadar jadi sampah masyarakat. Lamun aya nu ngabelaan ka anjeun, ngangkat harkat derajat anjeun tina kecap sampah masyarakat. Dai. Terus ceritakeun maksud. Jadi anjeun rek Raksaat Production. nah bener-bener Bener. lamun bener-bener anjeun rek kabelaan kuring sarang diri kuring. Kuring rek ngaku salaki lahir batin dina akhirat bukan anjeun. Merupakan semuanya persoalan. Ngan ketempuh ke kakanuan. Memang kuring keayaan itu kekanuan. Mata kuring tega karena diri kuring pribadi tibatan hirup kaeraan. Hajeun ting lenyap di alam dunia ieu. Persoalan budak anu aya dina kandungan anjeun akan tanggung jawab.
Rek di aku anak lahir kau. Nah, kan? Tapi sudah luka karena yang dibawa kamu. Saupami leresukan nikahnya nikaulah nikah asli sama kadiri abdi ingkang. Bujang-bujang sipating senadi sana. Naon hirup bahagia sanajan abdi cenah babasa makan ari yang seperti ku abdi bakal tutulkeun. Bener. Terus Tapi engkang tanpa izin indung bapa anjeun. sawios engkang. Moal bisa mawa anjeun. Teu bisa kecap sawios. Pasti engkang rek minta ka indung bapa anjeun. Rek. Si abdi nepanganu jadi ibu rama abdi teh ngaros izin kan. Engkang tanggung jawab. Jantan engkang tanggung Heeh. jawab. Mangga upami kitu mah abdi sangem. Hayu dibarengan ku engkang ayu. Terus nangga atuh engkang. Rek nikahnya akang ka? Kantos engkang anu bakal dipigusti ku abdi teh panjenengan aya mah engkang. Hayu dilujeng ka. Mun mangga. Lain budak sanggeus dikawin teh. Kadia dia urang teh kaditu aku mah hirup. Kami oge inget teh tapi kasih kami oge tempo kaditu. Ieu mah da teu beunang dipapatahan ngan nyeluk we di Ih, atuh leuwih ngahatin salakina berenang urang hari itu bisa jadi kumang onam. Ngan ieu tah. Hah? Punten. Alik. Gini juga. Ai gini. Teu sareng punana ka dieu. Anu mawi henteu ka ieu teh kieu ieu. Aya naon itu? Tos lami atuh euy ti Palembang teh. Ya, teu acan. Ngan pedah teu acan tiasa ngadeheus ka dieu. Pantali ku karepotan harusna pada melang di rorompok da puguh itu jang Cipu teh teu aya nuju ka Udik cenah kitu. Ger megah yang boga pamajikan sagala teh lah ayeuna teh. Nuhun. Ieu oge sanes teu miwarang ka bapana. Moal dinten miwarang tapi teu kaditu teh teu dilaksanakeun besi gering naon budak teh kaditu longok. Tah ieu teh maksana abdi ngadeheus ka dieu teh ieu. Abah, jadi maksudna mah rek nanyakeun nya eta ratna. Mah kitu aya ti rorompok teh. Aya. Nuhun. Aya ka dieu atana binteu. Aduh. Gini. Longok budak teh tak ieu. Ka mana saurna bang kitu wartos. Atuh aya wartos meureun sanes mabur. Jadi ieu mabur. Kan aya wartos di tatangga kitu kan. Anu mawi lebeng sadayana tetangga. Atuh anu caketna anu tebihna oge lapur. Teu aya nu menakan. Tah manawi ka dieu. Tak gitu aduh awi ngapujang ka dieu teh kitu mantu ka dieu mah teu aya. Demi atuh mah di naon mah di aring-aringkeun lamun dina aya beureunan diwartoskeun. Aku deui ditumputkeun mah nya. Nya mah atuh. Ari eta saya tak? Ayo saya. Tuh ka gini kita. Buat dia jeung tangguh. Nah, Uring tanggung jawab. saha anjeun atuh? Ratna anak anjeun Bener. rek maehan mangga. Bila soal beutingna. Soal beuting. Geus rumasa kana sagala dosa. Eueuh nu tanggung jawab yen kuring sorangan nu bakal tanggung jawab. Saha atuh ieu nu bener? Gratis dulu tapi kana. Budak anjeun bakal dibawa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Geuning eta teh kitu. Geuning eta mah babi. Mungsa kitu ungkap dihatut dina carios nu judulna Siluman Babi Ngepet.